Jadi di mana orang kategorina jalma anu terbaik padilahna insan berarti orang aya nu dibandingkeun jeung urang, anu diakurkeun jeung urang. Teu mungkin orang disebut manusia terbaik lamun lawan urang. Contoh meureun lamun urang boga budak sakola. Alhamdulillah ranking ka hiji we cenah budak teh ti hiji ka kelas genep teh. Sabaraha hiji muridna Kang? Nah muridna hiji. Da teuhna naonna ai muridna hiji mah nya. Pantes ranking hiji ge. Lamun kieu mah ranking hiji murid ti 20 pantes aya leuwihna berarti ti 18 urang ayeuna. Disebut jalmi anu paling utama lamun urang dibandingkeun jeung saha? Meureun dibandingkeunana nomor kahiji urang dibandingkeun jeung malaikatna Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil badil hadi ila bayani mahizi rosadi arababan wa sama samsal bayani fi suduri ulama summa salatullahi matarana mahadin yasukul aisabi aradil hima ala nabiyina habibil hadi azali kulinatikin bitati Muhammadin sayyidil khalqilahi al-arabi tahiril awali. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa laqad darabna li jahannama minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma rabbi sahli sabri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wasta'milna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Rabbi jibna ilman wa fahman minka bi rahmatika arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah puji syukur sangatun ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinarang salam salamina dilimpahsurakeun ka junjungan urang sadaya nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para tabi-tabiat dugi ka urang sadaya selaku mantena anu mudah-mudahan urang sadayana hasil ridho rahmat Allah, hasil syafaat dunia terutama syafaat rumah jagat dina dintenan kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sepuh anu ahli rotinan pangaosan malam Salasa anu ibadah tipi hormat kan insyaallah kalau dimuliakeun alhamdulillah dina kesempatan dina waktos urang sadaya tiasa calik sasarengan berjamaah tiasa hadir nyumpingan nohonan sebahagian kewajiban urang sadaya ti Allah nyata dina raraga talabul ilmi anu dilaksanakeun ku urang sadaya setiap malam Salasa. Alhamdulillah dina kesempatan mudah-mudahan langkah urang sadayana, calik urang sadayana, kumpul urang sadayana, leres-leres ngahasilkeun ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadaya, alhamdulillah ya cara dilaksanakeun urang ayeuna anu sainggakeun urang sadaya alhamdulillah biasa dilaksanakeun pangaosan tentang pangintenan pelaksanaan ya talabul ilmi anu dilaksanakeun ku urang sadaya ieu mudah-mudahan cing kadugi sakumaha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sareng Rasul man sahajalmi salaka anu mapai jalmi tariqan jalan yaltamisu nyuprih eta jalma milarian jalma pihi dina nyuprih atanapi mapai eta jalan teh ilman bari mirarian ilmu. Jadi sahajalmi nu angkat mapai jalan sanajan naik motor ge anggar mapai jalannya sanajan galang disebut jalan
Eta mah dek jalan gede, jalan leutik. Nu tujuan urang bade sumping ka majelis ilmu. Anu tujuan teh yaltamisu bihi ilman, angkatna ti bumi datangna ka eta tempat masjid maupun madrasah teh saja milarian ilmu anu keur kahirupan nemi meraih kebahagiaan dunia sareng akhirat. Sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Sahallallahu bakal ngabudahkeun ngagampangkeun sallallahu Gusti Allah lahu ka eta jalma tariqan kana jalan ilal jannati menuju surgana Allah. Jadi jalmi anu hadir ka pangaosan, jalmi anu sumping ka pangajian mah bakal dipermudah ku Allah jalan menuju surgana Allah. Jadi urang angkat di bumi kaya masjid, angkat di bumi urang sejahtera ilmu teh, ieu salah sawios perjalanan menuju surgana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malah ditafsiran ku sapalina ulama tariqan ilal jannah dieu teh ai irsaduhu ila sabilil hidayah. Jadi urang sadayana sumpingna kaya pangaosan teh tujuan anu duduhkeun Allah bakal ngagampangkeun, bakal nuduhkeun Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana ila sabilil hidayah. Jadi urang teh bakal duwi kana hidayah ti Gusti Allah. Jadi lain dina harti urang ka masjid hadir ka pangaosan bakal langsung ka surgana Allah. Tapi di tafsiranana urang hadir ka pangajian teh pikeun ngahasilkeun hidayah ti Allah, pikeun meraih rahmat Gusti. Di mana geus menang hidayah ti Allah, hasil ayeuna istilahna rahmat ridho magfirah ti Allah neme dugi kana surgana Gusti Allah. Cek bahasana pangintenan salah sawias katerangan anu sanesna lamun urang hadir ka pangaosan teh sarua jeung milarian jalan pintas menuju surgana Allah ya. Jalan ringkes menuju surgana Gusti Allah. Ku ayana urang sadayana ngahasilkeun hidayah taufik ti Allah dipake ibadah. Margi nu namina hidayah moal datang ngetrok panto ka urang. Nu nami hidayah mal ujug-ujug datang ka bumi urang masing-masing. Hidayah mal aya di istilahna di jalan, tapi ayana hidayah teh di majelis ilmu. Margi hidayah aya dua. Aya disebut hidayatu bayanun war irsadun. Hiji aya hidayah bayanun wa irsadun. Nomor kedua aya hidayatu taufik. Ari hidayatu bayanun wa irsadun mah pituduh anu jelas nyatana turun ka para nabi sareng para rasul. Isabatna hidayah bayanun wa irsadun. Ari keur urang mah hidayatu taufik. Hidayah taufik teh pituduh Allah keur hambana termasuk urang sadayana supaya urang meunang ridho rahmat Gusti. Ngan aya syaratna hidayatu taufik mah kudu aya kahayang jeung kudu sungguh-sungguh ya. Jadi kudu aya kahayang, urang hayang ridho Allah, urang hayang rahmat Allah, urang hayang ka surgana Allah, eta kahayang teh cumponan ku ngalaksanakeun parenta ti Gusti. Dari hidayah jeung taufik mah saya kabeh ge. Ai hidayah teh petunjuk, hada yahdi hidayatan hidayah ya. Masdar sebatna namun di logat mah bahasana ari hidayah mah kabeh saya ari teh petunjuk apal bahwa orang teh setiap malam Selasa aya pangaosan di Al-Furqan, malam Sabtu di Al-Ikhlas, malam Kamis di eta saya petunjukna jadwal geus aya. Taufikna urang nyaho di mana Al-Furqan, di mana Al-Ikhlas, di mana Jadi hidayah jeung taufik teh aya ngan kahayang urang eueuh. Ya. Hidayah mah geus aya tapi ngan kahayang eueuh. Kahayang kumaha? Apal aya jadwal ngaji tapi tara daek ngara aya jadwal minggunan tapi tara hadir ka pangao. Bete teh hidayah taufik nangan aya ngan kahayang eueuh. Anu singgakeun kahayang eta urang teh teu dugi kana ridho rahmat Gusti Allah. Hayang cenah kuring mangaji, hayang kuring mah hadir tapi teu hadir ka pangaosan, teu hadir kena sumping ka urang sadaya nu dihariwangkeun. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahasana mal la yuhibbul ilma la khairu fihi. Man ari sajalma la yuhibbu anu teresep jalma al ilma kana ilmu, teresep kana pangajian, teresep kana ilmu, teresep dikumpul dina pangaosan, la khairu fihi eta jalmi kasayan di pandangan Allah jeung Rasulna. Lamun jalmi teresep ka pangajian. Palayakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala shadaqatun. Anu paling cilakana tina salianti kasayan teh antara eta jalma jeung antara diri eta nya teh ma'rifatun wala shadaqatun geus mal aya kanyaho jeung geus mal bener we hirupna gitu. Lamun jalmi geus lepas teresep ka pangajian.
Jadi wala shadaqatun mal bener. Caritana mal bener, kalakuana bener, patekana mal bener. Naon sabab lantaran eta jalmi geus ngajauhan ti majlis ilmu. Lantaran eta jalmi geus teresep ka pangajian, lantaran eta jalmi geus kanyaho aya jeung eta jalmi teh teu ngamangpaatkeun ilmu. Naon sabab jelas disebut talab ilmu teh sareng Kanjeng Rasul talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Apal kabeh hadisna jelas sahih eta hadis. Jadi lamun paeuna urang malong ayeuna calik di masjid, calik di pangaosan, urang keur ngamalkeun ilmu, urang keur ngamalkeun kanyaho urang bahwa talab ilmu teh diwajibkeun dipadukeun ka muslimin sareng muslim. Teu hadir we ka pangaosan, yakin urang teu ngamalkeun ilmu. Dina kitab Jubah diuningakeun Pak. Wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Setiap jalma anu boga ilmu teu diamalkeun, boga kanyaho teu diamalkeun, maka mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Disiksa ku Allah jaga dina poe kiamat, diheulakeun daripada anu nyembah ka berhala. Nu boga ilmu teu diamalkeun. Jadi orang teh keur ngamalkeun ilmu, kanyaho urang dipake ibadah, sumping hidayah aya, taufeekna aya, urang sadaya fa innahu hayatul qulub, jeung urang hadir ka pangaosan teh metak ngahirupkeun hate. Hati orang teh hirup, hati orang teh tenang, hati orang teh bakal ngarasa luar biasa nikmatna lamun orang sadaya dipake hadir ka pangaosan. Sok sanajan ceuk paribasana pinter, loba ilmuna, kanyahona loba, tapi tanpa dilangkahkeun ka pangajian can manfaat eta ilmu, can manfaat eta ilmu. Naon sabab lantaran can bisa ngalangkahkeun dua sampean sumping ka pangaosan. Lain umpamana ada ngaji ge eta keneh cenah. Nah dalilna ge eta keneh, ayatna eta keneh. Lain masalah dalil jeung eta kenehna, tapi leuwih banyak kawajibanana, nya, kawajibanana. Malah dina kitab Ta'limut Ta'lim lamun urang ngaji teh minimal hiji hadis teh 40 balikan gitu dibolak-balikna teh. Beneran lamun 40 balikan teh 40 minggueun urang mah eta we hadisna teh hiji. Kabayang urang mah kitu mung cenah da pasti hadisna eta deui pasti kitu urang mah. Eta ketentuan teh urang mah kitu. Jadi urang sadayana hadir ka pangaosan teh keur nyumponan ngamalkeun ilmu anu nyampak dina diri urang sadaya sesuai dalil anu tadi. Nomor kedua orang hadir ka pangaosan supaya dipandang ku Allah jeung Rasulna, urang jalmi anu sae dipandang Allah sareng Rasulna. Di mana urang geus hadir ka pangaosan, insyaallah urang bakal nyaho kana kewajiban urang bakal nyaho nu dilarang ku Allah, sekaligus urang bakal bener dina caritaan jeung bener dina kalakuan lantaran urang sadaya hadir ka pangaosan. Anu saterasna di mana daek hadir ka pangaosan bakal ku Allah dipasian hirup hatena gitu. Hirup hatena dan nu dihariwangkeun mah jelema mah lain masalah hirup awakna, hirup hatena. Da percuma awakna cager, awakna jagjag kuat, hatena paeh mah geus mal kadenge sora adan. Geus mal katempo lawang masjid, geus mal katingali jalan kasayana sababna hatena jeung panonna sagala geus dibutakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Melecek ulama mah al mayit laisal mayit, tadana disebut mayit teh lain jelema anu idin harti geus eueuh nyawaan. Justru dihariwangkeun ku Kangjeng Rasul mah jelema hirup kana geus paeh hatena. Tetap hadir ka pangaosan keur ngahirupkeun hate urang supaya urang sadaya laras-laras tiasa hirup. Di mana hirup hate urang sadaya biasa saregep ngupingkeun da Allah sareng Rasulna, urang tiasa nyumpenan parentah jeung Rasulna. Wa misbahul basair, urang hadir ka pangaosan teh ngajadikeun lampu keur diri urang sadaya nu nyaangan urang. Ya, misbahul basair. Jadi urang teh lamun minimal lil ibarat orang berjalan dina tempat anu poek sarta orang sadaya mawa baterai, mawa lampu geus luar biasa nikmatna lantaran katingali lengkah urang sadaya. Jadi lamun jalmi tanpa hadir ka pangaosan, tanpa ngamalkeun sarua jeung jalmi leumpang dinu poek teu mawa baterai gitu. Kabayang ti tadalagorna, ti tatarajongna. Kadang-kadang lamun nalawang mah teu gejebul tah nalawangna. Lantaran tanpa dibarengan kalawan ilmu. Jadi jelas urang sadayana alhamdulillah. Puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala langkah urang hadir ka pangaosan ieu salah langkah anu bakal mempermudah kana hasilna hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Di mana geus menang hidayah Allah insyaallah bakal ngestokeun kana parentah Allah, di mana sejumponan parentah Allah bakal dugi kana rahmat Allah, di mana jalma menang rahmat Allah bakal dugi kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya hadirna sumpingna urang sadaya kumpul ngadiung di pangaosan cing jadi sabab satu perjalanan ngasih ke rahmat Allah sarta yang tiasa dugi kana surga Allah sasarangan amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana
mukadimah geus saparapat jam kitu nya karek can judulan kitu can aya judulan nya ieu teh saparapat jam tuh geus ngeusan deui biasana 6:30 teh ngeusan nya ieu kacan ngeusan eta aduh saparapat jam deui we biasa saparapat jam leuwih saeutik gratis bae nya saparapat jam deui judulna nya kesempatan teh pipadi latil insan ieu karek judul lebih mah karek cek bahasa kolat mah ngabalung timur lebih mah lamun remis mah karek nepakan remis lebih mah nya ya judulna teh pipa dilatil insan. Jadi pipa dilatil insan teh bade nguningakeun dina kautamian manusia urang kautamaan urang sebagai insan makhluk Allah diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala kamu ieu urang teh disebut pipa dilatil insan. Jalmi makhluk anu paling utama. Naon sababna? Jadi meureun di mana urang disebut manusia paling utama lamun ayat Al-Qur'an mah meureun ayeuna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Urang kaula sareng Allah nyiptakeun ka anjeun teh jalmi pangsaesana penampilan. Jadi di mana urang kategorina jalma anu terbaik, padilahna insan berarti urang aya nu dibandingkeun jeung urang, anu diakurkeun jeung urang. Teu mungkin urang disebut manusia terbaik lamun lawan urang. Contoh meureun lamun urang boga budak sakola. Alhamdulillah ranking ka hiji we cenah budak teh ti hiji ka kelas genep teh. Sabaraha hiji muridna Kang? Nah muridna hiji, heuh datuhna naonan ai muridna hiji mah nya. Pantes ranking hiji ge. Lamun kieu mah ranking hiji murid ti 20 pantes aya leuwihna berarti ti 18 urang ayeuna. Disebut jalmi anu paling utama lamun urang dibandingkeun jeung saha? Meureun dibandingkeunana nomor kahiji urang dibandingkeun jeung malaikatna Allah. Perbandinganana urang jeung malaikatna Allah bisa mulia keneh manusia daripada malaikatna Allah. Nah bisa kitu kayak kapaeuna dalilna. Hiji heula cirina. Ari malaikat mah hiji malaikat teh boga jasad nya boga akal, roh teu boga hawa malaikat disebutna. Jadi malaikat mah jasadna aya, akal boga, roh boga, ngeun teu bogaeun hawa nafsu eta malaikat. Malah dina sawalina katerangan mah para jamaah saya malaikat teh ajsamun nuroniyatun latifatun. Malaikat teh jasad anu bercahaya anu lembut dina harti kos cahaya aya jasadna aya ngeunurun latifatun. Cahaya anu lembut. Lain sudukuran wala unasan malaikat teh lain istri lain pamagat. Wala hunasa jeung lain bencong deui kade. Malaikat teh lain istri lain pamagat lain bae. Da pasti otak urang lamun lain lalaki lain awe berarti bae. Dijawab kumaha ieu ku katerangan ceuk ulama. Malaikat teh lain istri lain pamagat lain bae. Heuh saha tuh malaikat teh teu kudu ditanyakeun ieu mah kakawasan Gusti Allah. Ulah ngaleuwih ti dinya da urang na otak urang istri pamagat bae. Salih tidinya urang mikir naon deui coba. Aya deui salian teh eta nu tilu eueuh kitu. Awewe lalaki bencong. Eueuh deui pan tidinya urang. Ieu kakuasaan Gusti. Malaikat lain istri, pamaikat lain pamaget jeung lain bencong. Nu saterasna malaikat teh wala laabun wala umun. Malaikat teu bogan bapa, teu bogan indung. Ya, lain yatim piatu dia lain. Ya. Teu bogan bapa, teu bogan indung. Wala yakuluna wala yasrabuna wala yatakanahuna wa yatalawaduna wala ayeuna wala yanamuna. Malaikat teh tara barang tuang, tara ngaliwat malaikat kos urang tara prasmanan kos urang tara. Wala yasrabuna tara ngopi malaikat mah kos urang tara. Ya. Wala yatanakahuna matak nu tara ngopi teh sarua jeung malaikat teu tara ngopi mah nya. Nah, wala yatanakahuna tara nikah deui. Matak anu jomblo anta berarti kategori malaikat. Layatanakahuna tara nikah malaikat. Wala yatawaladuna jeung tara ngalahirkeun da puguh lain isi lain pama. Wala yatanamuna jeung malaikat teh tara matak nu gadang wae moal poe di puasa berarti malaikat. Ngan hanya ka tara salat da malaikat mah sok ibadah. Tah eta beureunya. Jadi malaikat teh jasad aya, akal aya, roh aya ngeun teu boga hawa nafsu. Malaikat. Nomor kedua perbandingan nu kadua. Urang dibandingkeun jeung hayawan. Disebut sato teh ya. Eta mah ekdoma naonna disebut hayawan. Ari hayawan mah jasad aya, roh aya, nafsu aya. Bedana nya hayawan mah jasadna aya, rohna aya, nafsu ngeun teu bogaeun akal. Sato disebutna, teu bogan akal. Sakumaha kasepna doma, sakumaha mahalna doma, anggar teu bogan akal. Ya, dangeun kur bogaeun roh jeung hawana jeung nafsu da bogana eta disebut ayeuna hayawan sehinggakeun
disebut sato teh dina surat Yasin alam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'amang. Kaula teh geus nyiptakeun gitu. Keur aranjeun kabeh teh ingon-ingon sasatoan laha malikun. Eta teh pikeun dimiliki urang sadaya. Wa min harakubuhum wa min hayakulun. Anu ditumpakan, anu dituang ku urang sadaya. Ieu keur urang hayawan diciptakeunna. Dibandingkeun urang jeung hayawan istimewa kana manusia lantaran hayawan mah ngan keur boga jasad, boga roh, boga nafsu. Nomor katilu perbandingan urang jeung jin setan. Ya. Ari jin setan mah jin atanapi setan, jin setan iblis eta sarengrengan saturunan nya. Nah, maksud saturunan mari kieu. Fa amal jinnu salah satu anwa'in janun wa jinun wa sayatin. Jadi asana jin teh aya 3 golongan hiji kulluhum khuliqa qabla Adam. Jin, setan, iblis diciptakeun sameme Adam alaihi salam. Tinana diciptakeun makhlukun min marij minan nar. Wal marijil lisanu tariz alladzi yakuna fitor piha. Jadi disebut jin teh diciptakeun tina ayeuna pucuk seuneu lamun cek urang meureun silalatuna eta ciptakeun jin. Ayat Al-Qur'ana bahasana ayeuna kana minal jinni setan teh tirengrengan jin. Posisi jin teh boga akal, hawa nafsu, roh jeung boga jasad. Jeung teu boga jasad. Jadi jin mah boga akal, hawa nafsu boga terasnai jin mah ngeun teu boga jasad. Jadi teu boga awak kos urang jin mah gitu. Matak pantes sok aya jelema, kunaon ieu kasurupan jin naon ieu? Heuh teu boga jasad. Hayang ngancik meureun ka jelema nu sainggakeun ieu jadi jin mah akal aya, hawa nafsuna aya, rohna aya ngeun teu bogaeun jasad. Ieu jin. Ayeuna urang manusia mah jasad boga, akal boga, hawa nafsu boga, akal ge jadi manusia mah komplit. Malaikat teu boga nafsu, boga akal. Pantes malaikat mah disebut soleh. Pantes malaikat mah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala lantaran malaikat mah teu bogaeun nafsu. Nomor kaduana urang dibandingkeun jeung doma, mulyakeun urang pantes da doma mah teu boga akal. Matak lamun urang hirup di alam dunia teu daek ibadah kari perbandingan kapinaon ka doma kitu. Salat teu daek, ngaji emung, puasa tara, ngalpoe pasewe jeung tatangga, kapinaon jeung doma lantaran teu boga urang mah meureun sarua jeung ngeun kur ngabur hawa nafsu. Manusia boga akal. Dibandingkeun jeung jin mulyakeun urang. Naon sababna jin mah akal boga, nafsu aya ngeun teu boga awak, urang boga biasa ni takwim. Urang pangsana penampilan. Anu saterusna para jamaah sadayana, urang bisa jadi makhluk mulia leuwih daripada malaikat, tapi urang bisa leuwih hina daripada sato. Leuwih mulia daripada malaikat, bakal leuwih hina daripada lamun umana sorina Allah ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngadauh Allah Subhanahu bismillahirrahmanirrahim komitalapat dina surat Al-A'raf bahasana jadi walaqad darokna li jahannama minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ayeuna surah Allah bismillah tahartosna walaqad darokna kaula geus minuhan atanapi kaula bakal minuhan. Lamun darokna fi'il madi bi makna mudhari margi jahannamna can aya dari jahannamna jaga di alam berarti pantesna di mana teh ku bakal walaqad darokna kaula bakal minuhan li jahannama kana neraka jahannam teh minal jinni wal insi ternyata neraka jahannam teh bakal dipinuhan ku jin jeung manusia anu mana jin anu mana lahum qulubul la yafqahuna biha manusia jin anu bogan hate nu hatena teu hirup hatena paeh teh hatena walahum ayunun la yubsiruna biha jin jeung manusia boga panon bolotot ngeun teu bisa nempo kana jalan ridho Allah panonna mah beunta ngeun teu katingali lawan ka masjid panonna mah beunta ngeun teu katempuheun jalan kana kahadean walahum adanun la yasmauna biha boga ngeunceulina teu kepake ngadenge kana parentah Allah jeung rasulna ceuli aya panon boga hate aya tapi teu bermanfaat hatena teu manfaat panonna lolong kana kasayan cepilna torek kana kasayan ulaika kal an'am eta jalmi anu model kitu lebih hina seperti sato jalmi anu kitu panon boga hate aya cepil aya ngeun siga sato ngeun kur dahar ulin salat henteu tah hardolin teh sato hardolin teh hayawan hardolin teh dahar modal ulin mah kudu we doma kitu paraban modal sare paraban
Mata lamun orang hirup di alam dunia ini teu daek ibadah, orang hirup di alam dunia kos doma, berarti palebah mana orang saena masih leheung doma mah di mana maot cukup dipencit di sate, kurang digulai diuapkeun kurang, tapi orang maot bakal menghadapi amal nu dilaksanakeun kurang sadaya. Jadi orang mah maot teh lain beres masalah, justru orang maot teh bakal ngadatangkeun masalah, mempertanggungjawabkeun masalah orang. Beda jeung doma, beda jeung sato nu lainna. Balhum adol dalika humul gofilun eta jalmi leuwih hina daripada sato eta jalmi-jalmi anu kapopohoan eta jalmi istilah anu poho tina parentah Allah jeung rasulna. Jadi jelas dibandingkeun jeung malaikat mulia keneh urang lamun urangna iman. Dibandingkeun jeung sato bakal mulia keneh urang da puguh urang mah boga akal boga nafsu, tapi lamun urang teu daek ibadah mah urang teu ngagunakeun akal urang eleh ku nafsu urang leuwih hina daripada sato. Dibandingkeun jeung setan geus moal puguh da setan mah mal'unun, setan mah dilaknat ku Allah. Ya, orang geus teu kudu dibandingkeun jeung setan, tak aya bahasa urang mah bener teuing lain malaikat, salah teuing lain jadi urang pertengahan, kadang bener kadang salah. Ngeun lamun kamalinaan salah mah meureun kari, meureun deukeut ka setan. Ari teu pernah bener mah da setan mah teu pernah bener. Ayeuna kaum perbandinganana, jadi yakin urang dibandingkeun jeung doma semal narima, dibandingkeun jeung hewan urang mah narima, gagabah cenah nyerokeun aing jeung doma, nya cek nu tar salat teh, cek anu tara puasa teh ngaledek cenah ka aing meureunna jeung ngadek jeung doma. Urang bandingkeun jeung malaikat. Urang perbandingan urang jeung malaikat. Perbandingan urang jeung malaikat dina aya katerangan mulia keneh urang sebagai insan anu ibadah takwa ka Allah daripada malaikat. Alasan anu nomor kahiji al awalu qaulu ta'ala wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat surat Al-Baqarah ayat ka-20 ayat ka-33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna dina waktu kaula ngadawuh sareng Allah lil malaikati ka malaikat, cek Allah teh ka malaikatna usjudu sujud aranjeun kabeh li adama ka nabi Adam alaihi salam. Allah marentah sujud ka malaikat ka Adam, berarti malaikat muliakeun Adam daripada malaikat. Hiji tah alasan kajian Al-Qur'an. Jadi Allah merintah sujud ka malaikat ka Adam alaihissalam sujud li ta'dim, sujud li takrim, sujud ngamuliakeun ka Nabi Adam bahwa Adam lebih mulia daripada malaikat. Aba wastakbara ayeuna ila iblisa aba wastakbara minal ka terkecuali si iblis mah takabur, si iblis mah mungeun, margi si iblis mah termasuk jalmi anu kafir. Jadi alasan nomor kahiji pangna mulia keneh urang sebut insan daripada malaikat, ternyata karuhun urang pendahulu urang Adam ge malaikat pi urang sujud ku Allah ka Adam alaihissalam. Ulah urang teh kape ayeuna yang disujudan ku malaikat mah da urang mah kategorina ge nabi, kategorina ibadah ge balang betong. Ulah kieu kamari malaikat ngasujud ka urang euy cenah. Ulah nya da urang mah jelema biasa. Ya ka Adam ieu mah keur perbandingan mulia insan daripada malaikat. Ieu insan anu mana? Insan anu takwa kade, insan anu mulia anu ibadah takwa ka Allah. Anu nomor kaduana alasan wasani qaul ta'ala wa 'allama adamal asma'a kullaha. Ya, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala wa 'allama jeung Allah parantos ngawurukan. Wa 'allama jeung ngawurukan sa Adamu Adam. Al asma kana pirang-pirang ngaran kullaha sakabeh ngaran. Jadi nu mamatahan malaikat kana ngaran anu aya di alam dunia ieu teh Adam alaihissalam nu ngawurukan teh. Jadi malaikat teh apaleun asalna mah. Lamun ukuran dunia ayeuna teu apaleun piring, garpu, ayeuna coet, mutu teu apaleun. Ku Adam di papatahna teh. Malaikat teh ku Adam di papatahna. Sainggakeun suma aradahum alal malaikati faqalu ambiuni bi asma'i haula'i cek malaikat. Faqala suma aradahum teras ngasongkeun kaya ayeuna karena yang ngaran kabeh teh sal malaikat teh malaikat faqalu cek malaikat teh anbiuni bi asmaihim bejaan kaula Adam cek malaikat pirang-pirang ngaran anu aulai anu aya di ieu di alam dunia teh ku Adam di papatahan teh ieu teh anu ngaran anu teh berarti mulia keneh Adam mulia keneh insan daripada malaikat. Ternyata malaikat teh diurukan ku Adam alaihissalam sesuai ayat Al-Qur'an dina surat Al-Baqarah wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Anu nomor katiluna para jamaah sadayana anu nomor katiluna ngajadi alasan ayeuna urang leuwih mulia daripada malaikat teh anal lil basari awaikun anil ibadah. Tetep keur urang sareng manusia urang mah aya awaik anil ibadah. Ari awaik teh panghalang tina daek ibadah. Orang loba halang na ibadah teh.
Dia antawisna awaikna ibadah urang sadayana min sahwatihi urang ibadah teh sok kahalangan ku sahwat urang. Pan ku ukuran nafsu makmum wayah ge ngajamprak di masjid hadir ka pangajian ku nafsu mah nya. Mending cicing di imah nonton bola cek urang teh geunah meureun kepenah keprok. Dari pengajian teh bisa keprok, di pengajian teh bisa surah seuri gitu. Mending kana di payunan bumi, ningali di bumi payunan TV ieu cek hawa nafsu. Tapi kan urang sarua mung ka pangajian teh sebenarnya ngan kulantaran urang ulah eleh ku nafsu teh leuwih hina daripada sato, kembalikeun urang akal urang cek akal urang dek mampu urang moal jaga di akhirat. Kurseuna narakana karek ku kuntung rokok ngeceret saeutik kana samping ku gerubugan anjut-ajutan ban urang teh gogoakan. Kopi panas ge ku urang geus dileguk teh teu mah diutahkeun deui ku urang teh. Bari rarasaan pan panas kopi teh ditiupan tiis urang teh hayang panas pan lieur urang mah nya. Tiis ting emung panas ting emung eta ku panasna ci kopi ge geus karasa panasna bayangkeun lamun urang ku akal urang jaga di jero kubur di akhirat Allah seunaan aslina bakal ngaduruk ka jalma teu ibadah ka urang sade palebah mana urang kuatna da geuning ci kopi menang naheun urang teu kuat urang teh dileguk teu kuat rokok anu panas ge kuntungna urang dihuapkeun dina wajah sabab panasna api neraka azab Allah Subhanahu wa taala hiji sahwat. Jadi urang ibadah teh kalangan ku sahwat. Malaikat teh bukan sahwat. Pantes malaikat mah barang diciptakeun sujud nepi ka poe kiamah. Barang diciptakeun parentah baca Quran nepi ka poe kiamah, tasbih ti ka poe kiamah, dikir teh. Naon sababna? Malaikat mah teu bogaeun sahwat. Mal karasa kesel malaikat mah. Mal karasa capek malaikat mah. Mal karasa naon sababna teu bogaeun sahwat malaikat mah. Metak mulyakeun urang lantaran urang mah boga nafsu. Nomor kadua, panghalang orang dina ibadah teh wa ghadbihi amek urang apa? Kadang-kadang urang lamun amek ka hiji jelema pan teu tulus ngajina oge nya. Lamun urang amek pan ka mana Kang teu ngaji, ka mana Cet teu ngaji, mung aing mah amek ka setan, tungtungna teh amek ka saurang jadi siga amek ka samasjid nya. Pada amek saurang mah teu kudu init kain teu kudu cicing wae, berarti amek ka saurang jadi amek ka sarare. Contoh pan urang pasea mah jeung pamajikan, adi datang keluar pan jabeudut ka sararea. Cek tatangga teh urusanana maneh jeung dewek beureunya. Kunaon maneh amek aing pasea jeung pamajikan. Kenaon urusanna jeung dewek, pan dewek lain pamajikan beureut. Jadi lamun amek ka saurang ulah amek ka sarare, jeung lamun amek kana ibadah ulah amek ka sarare, siga mung ka masjid mung ngaji caritana amek ka saurang. Eta teh panghalang dina ibadah. Lamun urang bisa melalui etana, melalui eta rintangan amek urang sadaya, naon urusan amek urang jeung jelema jeung parentah Allah. Cek Allah tong pamana kieu, maneh mah da amek keur betong salat teu bisa. Maneh mah amek keur betong kudu ngaji teu bisa. Maneh mah amek jeung jelema keur betong puasa teu bisa lantaran ka amek teu bisa ngelehkeun atana teu bisa ngagugulkeun ibadah. Urang kahalangan ku amek ibadah teh. Nomor katiluna wa hajatihi urang ibadah teh sok kahalangan ku pangabutuh urang mah. Ka mana Kang teu ngaji capek tadi geus kuli, tapi tadi geus di kantor teu tulus ngajina pan. Urang teh meureun ngaji ku pangabutuh. Eta urang model kitu nya. Pangabutuh urang teh eureun ngaji lantaran urang akhirna saep ku pangabutuh. Padahal mun dibandingkeun urang usaha mati subuh nepi ka magrib, ari ngaji mah paling lila sajam. Lamun dibandingkeun ti lohor ti isuk teh ka jam 12, lila keneh mana, pan? Pan teu karasa di sawah macul ti lohor ti isuk ti kalo, tapi keur ngaji kieu mah sajam geus karasa bujur teh asa mopognya. Asa aja geus ngadak sireumeun sampe teh jadi kieu mah. Bujur ngadak-ngadak ararateul nya katotomeng ngadak barijil, tapi kurang dibawa di sawah ti isuk nepi ka lohor. Asa teu karasa. Ternyata geuning bahwa orang teu ibadah teh kahalangan ku kamabu. Malaikat mah teu butuheun, da puh malaikatna tara barang tuang tara barang leuh, jeung malaikat teh teu gaduheun matak mulya keneh urang lantaran urang mah sekalipun sahwat aya, pangabutuh aya, kamek aya tapi urang masih keneh bisa ngelehkeun eta anu tilu sehingga keun mulya keneh urang dina ibadah lantaran para malaikat mah asagilati aukatihi walaysa lil malaikat. Urang katungkul ku tilu perkara tapi malaikat teh katungkul ku tilu perkara. Urang mah katungkul ku nafsu, katungkul ku amek, katungkul ku pangabutuh. Malaikat mah teu amakeun, teu boga ka amek. Malaikat mah teu boga pangabutuh. Can aya riwayat malaikat Raqib jeung Atid pasea koena teu wauheun, teu aya. Can aya bejana. Ieu napana Jibril amekeun ka iming kayu, henteu eueuh teh tina puguh di dituna. Ge malaikat mah teu bogaeun nafsu, malaikat mah teu gaduheun bojo, tara baruang tah barang leuh, dan nu jadi pasea mah tina barang tuang jeung tina barang leuh. Tina tuangeun sabenerna nu jadi pasea mah tina leuteun.
Kerek saeutik, gede saeutik, beda saeutik jadi amak pan. Gede saeutik jadi amak. Anu saterasna walasaka anal ibadah mah hadir awaik adhala fi ilasin wa saqafin afdalu. Di mana ibadah aya tilu perkara ngahalangan yakin ibadah teh bakal timbul karena kailasan. Urang ngelehkeun nafsu urang, ngelehkeun syahwat urang, ngelehkeun pangabutuh urang hirup di alam dunia. Naon sababna? Da geuning pangabutuh urang teh lain di dunia hungkul. Di akhirat orang meriyogikeun bekal anu kacida lobana. Di akhirat orang meriyogikeun bekal butuh anu ti ayeuna. Manya ari urang di dunia anu diukuran paling 60-70 tahun di duniana. Urang cek paribasana hulu dijeun suku dijeun hulu milarian kahirupan dunia. Tapi can pernah hulu dijeun suku dijeun hulu urang dipake ibadah. Can pernah Bang, urang dipake ibadah. Jadi bahasan dina sapali katerangan taparrog lil ibadati, taparrog jasada kali ibadati. Salsekeun awak maneh teh pake ibadah sok Allah teh. Salsekeun awak maneh pake ibadah. Ulah disalsekeun dipake gawe, ai dipake ibadah teu salse ban urang. Dipake ibadah culang-cileung. Contoh salat urang. Lohor paling banter lila 10 menit eta teh pangjagona salat 10 menit teh nya. Geus termasuk qobla jeung badana teh 10 menit teh nya. Ayeuna cokot 10 menit teh kitulah panggayana salat 10 menit teh. 10 menit lohor, asar 10 menit berarti lamun 5 teh kari geus 50 menit teh. Ari urang 24 jam hirup loba mana? Loba dipake salat, dipake ulin. Dihitung kurang ternyata Gusti geuninganan loba keneh dipake ulin. Loba keneh dipake milarian perkara dunia. Lamun cokot 10 menit, lamun 5 menit bayangkeun ngangkur 25 menit urang ibadah ka Allah teh. Mata wajar we mun ngaji we kitu ka jam 10 mah. Nya. Wajah jam 10 mah ngan wayahna sasajana kudu loba itu ka jam 10 mah nya. Sasajana kudu sagala aya kopi hideung menyan kudu cing loba sajana hayang teh ka jam 10 mah. Jadi wayahna urang teh ternyata geuning awak urang teh teu kuateun dipake ibadah. Teu kuateun pake ibadah mah. Urang teh teu kuat loba luhlahna dipake ibadah mah dek init lamun hujan sieun kahujanan. Mun init leueur sok sieun leueur, mun init urang capek sieun kacapean. Tapi naha teh perkara dunia lamun hujan teu kahalangan ku hujan. Lamun capek tekan naon sabab butuh keur hirup di alam dunia. Ternyata urang di akhirat teh peryogi anu leuwih ti kitu, leuwih ti alam dunia lantaran hirup anu abadi urang malin ayeuna, tapi jaga di alam akhirat. Ayeuna mah kur sementara, ayeuna keur ngumbara sehinggakeun di mana urang bisa ngelehkeun sawat urang, ngelehkeun nafsu urang, pangabutuh urang sauri dia, mangka urang sadaya kalabat kana hadhihi pisadir alamatil hadaji alal aqaid palaika bi mutalabati. Pantes keur urang sadayana di mana urang bisa ngelehkeun dina haratos urang sagala nu tilu perkara teh urang kalebat kategori jalmi leuwih mulia daripada malaikat. Jadi kesimpulanana tadi geda jang isa parapat jam di parantos leuwih 5 menit. Da cekape mudah suatu tiasa tepang deui, mudah-mudahan tiasa naraskeun dihanca karena sakumaha masih dina sekitar ayeuna kautamian urang jeung makhluk salianti manusia. Urang dibandingkeun jeung malaikat mulia keneh urang lamun urangna daek ibadah. Tapi urang leuwihna ti sato ti hayawan lamun urang teu daek ibadah. Mudah-mudahan perbandingan urang leuwih mulia dari malaikat nomor kahiji lantaran ternyata Allah Subhanahu wa taala marentah sujud ka Adam. Tujuan Adam teh sebagai manusia, malaikat pirang sujud ka Adam. Nomor kedua, Allah Subhanahu wa taala marentah ka Adam mamatahan para malaikatna Allah bi asmaiha ulai. Sok bejaan Adam ku anjeun, ieu ngaranna kabeh bejakeun ku maneh Adam ka para malaikat. Ieu istimewa manusia. Anu nomor katiluna, ternyata urang mah halangan ibadahna teh sahwat, kaamek, jeung pangabutuh. Pantes malaikat mah getol ibadahna. Pantes malaikat mah sujud salilana. Da malaikat mah teu butuh naon, da malaikat butuh keur naon. Jeung malaikat mah teu boga kahayang, malaikat mah tarang nginum, tarang ngaletel, urang mah kudu ngarokok, kudu ngopi. Urang mah kudu tuang, kudu sagala berarti urang mah boga pangabutuh wayahna eta pangabutuh ari dunia urang teh diutamikeun, ari pangabutuh akhirat urang dipanderikeun nu dihariwangkeun, urang ti alam dunia urang tanpa wa amal sae. Tilar ti alam dunia urang keur doraka, tilar ti alam dunia urang keur maksiat. Ukuran masalah maut lain ditingali wara jeung kolotna. Cek urang teh da kuring mangwara keneh bujang keneh kewe geus kolot ngaji teh. Leuheung lamun geus kolot menang hidayah ti Allah, menang taufik ti Allah. Kumaha lamun ting wara ti aki-aki teu ngaji-ngaji gitu. Ti keleutik ayeuna ti leuleutik tapi ka kolot teu daek ibadah. Metak paksakeun hidayah taufik geus aya, petunjuk aya kari urang teh meureun kahayangna
jeung urang teh meureun tujuan sungguh-sungguh bahwa hirup di alam dunia urang teh hoyong jadi jalmi anu bahagia dunia sareng bahagia akhirat. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Urang teh hoyong di dunia hasanah, hoyong di akhirat ge hasanah. Hoyong bahagia dunia, bahagia dunia tangtos ku harta banda, bahagia akhirat mah ku ibadah. Ulah aleh bahagia dunia ku bahagia anu abadi jaga di akhirat teh iwati maksakeun hadir ka pangaosan, maksakeun sumping ngalaksanakeun kewajiban. Mudah-mudahan pasti dugikeun ngadugikeun tentang insan padulina baina kautamaan insan midugikeun 3 rupi perkara. Mudah-mudahan salawasa tiasa diteraskeun deui ukuran meureunna episode yang akan datang. Mudah-mudahan tiasa diteraskeun deui aya ilmu sadayana terutama sehat sadayana tiasa berjamaah di amin ya Allah rabbal alamin. Hapunten sagageung ngabili sareng pribadi semetak terus kupingna kumaha kinten kita nang hapunten. Alhamdulillah muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hapunten ti sadayana cing jadi doa ka abdi gadu ilmu sakieu cing manfaat masa akhirat amin ya Allah rabbal alamin. Nu saena yakin hidayah taufik ti Allah awana tina kamudahan pibados nu saena pamudah-mudahan cing jadi ilmu anu manfaat masa akhirat amin ya Allah rabbal alamin. Doa bil khairna pamudah-mudahan urang sadaya boja urang palakuti muntu maupun tu mantu urang sadaya dikesakeun kalau para yeusana sehat teuhir sinareng batina ilang sampai panyat sinareng panyakitna sarata sagede garapan usaha urang ka pasar ka pasir suasana negeri ka sawah jeung ceuk RW kade kudu didoakeun ka sawah jeung nya suasana negerina pada termasuk eta teh dalam negeri ka sawah teh nya. Da jarang jalma usaha ka luar negeri. Ka mana mang rek kulit macul ka luar negeri moal aya. Jadi geus aya di dinya ge nya ieu bisi kadengeun ku RW teu didoakeun. Ya ka sawah suasana negeri sawah ka pasirna mudah-mudahan dikersapkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Suasana negeri emang luar negeri mureun teu hadir sugan kadengeun di imahna nya. Amin ya rabbal alamin. Cing hasil janu barokah manfaat masyarakat amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.